Cep Agu eta teh saha anu ngamoraksukan harurung harerang teh apa nu wakil ti rombongan Gemah Wirahmat teh atuh sajagiri ngahibur kanggo ka urang kampung Kuda khususna nyangakeun libingan anu mungaran di pangarsona kidalang anu mantap. Wayang mana wayang buta pangsisina palai mana lupa asina Mama
Dipiri kurupi gening lumayan Bali punara lumayan papak usang malah para panitia nu salabah Sehalo barisnya dangan ngajungjung mah dunungan Senipang waris saya Menurang liwitan tangtung kamalinan Laku sok magaturan Sagala cek dalang aku Lejaungan Alah orang kampung Yuda dan Selatan dua jip di damadamang dunungan salah jangan di mama di pusti Depi mamat Depi pusti Depi mamat awis Deku pusti Allah awis sing paling ganteng anu sabar senes nu kaduna minangka tunggal pangwaris aduh jalan kesaluyuan sapapai sama manis laku lampah nu utama saya budi kasasa ama sepoji karena papas tenarima tawi calmi sepoji lagi nu beragama nu beragama sepoji lagi jalanan kesaluyuan siapa main sama manis sing langka dugi kajaga ampun urang dapur kerehangan anak sing jalanan kesaluyuan sapapai semua manis
inggih pun dibubuk ka panggung Ramadhan Adia Purwasinggi Purwaman Yaman Prahawinulan Ia sesorot ninggang tinang pamutusing tanda ning carita jauh tedak saking pundi pundados kandaning carita eyak kukung gebang siwalan tunggal Ibu bos Gemah Wirahma Enayu eyak kang ayu dua anak cukup alam pada tetes kumaretes kang tinaretesan hasta kang gawiratan jimun jama kabanjar sari maju wama sami ngahidi api jauh laksanakeun pangwangunan astaratosipun tangan gangga banyu wirang namaipun kang halinewi tanumang sifat talagum mulane wonten aksara Jawi inggih kang sawidak perkawis kang dipun binuncal eka kalawan dasa eka hartosipun sawiji dasa iku 10 inggih kang jasana para wali kasalapan ka-10 tunggal luhung ilmu jembar panalarna sugih pangartina tinekan bijaksana lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan anu gilana kalayan nyebat asmaning pangeran anu ngagaduhan sifat maha murah tur sifat maha
asih. Nuluykeun catur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula tulisan ti para wali rekaan ti para pujangga anu natra ti bihari dugi ka kiwari dina bab carita pawayangan. Kumaha teh pihak tulisan anak lah Pada ngarek-ngarek ngabasana inggih pada mah pantes adek-adekna pada mah panek carita anana anu luyu jeung zaman tur anu ngajamaanana talos lah alus jeung henteuna rame jeung henteuna gumantung kanu boga tanggung jawabna nu ngagarap nyaeta kidalang kasebutna inggih dina prak-prakan kidalang ngagarap carita pawayangan asa wajar sok saupana beda garap terbenten-benten beda basa jeung harangna lamungan aya paribasa sok sanajan aya hideungna ari kahayang manusa mah sok rajin sewang-sewangan nu pentingan hiji naon pula seni pawayangan tetep manjer jejeg pajak nanjarkeun dina ajen karuhunna wayang janten tongtonan anu ngandung tungtunan mungtung hirup sangkan rukun gotong royong saweuna inggih dina carita pawayangan tetebihna dina carios bener jeung salah adil jeung murka rugi keur manusa anu kumelendang di alam dunya nu teu apaleun kana dirina beh ditu teu apaleun ka Gustina nu mantak graprak otek tak wayang sakotak cirina anu jauh anu tangtu teu anggang tinu nyata anu kungkung kurungan kasangga kuragapana inggih waruga jatining waluya waluya jatining rahayu rahayu jatining sampurna sampurna ing maha suci tunggaling kaula Gusti mantap ratutur imam anu tangtu mantap ratuturkeun imam anu tangtu ya saur nira tandana panjang singgi ya senenging sabda uni ya sabda uni panjang sabda
ngahudang sing ratas welang sejam dikoreng baris ebre wayang musik nakudalam jauh mahiru kuhiang asana murbawi sesa di salebeting pagelaran Jawi Keraton Nagara Purba Kancana sang Nalendra bibisik Prabu Purba Sakti Jangkung Gede Simar Dada Bewas Jembros katinggal cahayana tinggal biar tinggal biur endah katinggal dina waktos ieu dipun parek Pati Purba Denta lan Senopati Kalapideksa serak tumungkul kadiak punyeng pertala kanipun kadiak tata madiklan satagrana sataiku hayang rana lir hayang bade disamber ulang sabda jiningan pangutun sang Nalendra daling lisan katon pangandikanip di anu payus dipiagul kayan dipireus lan Senopatiap kaharep ka dieu diukna Sri Paduka Gusti pupunon dening ati Abi Gusti nampi kana pambaget ti salira kayan nyungkeun katampi sembah pangapaktos kahunjuk panjenengan ditarima pujastuti sampean kalihna ti eta tansah diajeng-ajeng aya pikersaan naon Sri Paduka keheula nanti sal sewe aduh tenang Paduka Abi Gusti nampi kana pambaget ti salira kalayan nyuhungkeun sembah baktos kahunjuk panjenengan ditarima kahunjuk Kakang Pati nuhun jadi nuhun ditampi ku Agam kalihna ti eta aya pikersaan naon Purwa di panjenengan kersa nimbalan tansah diajeng ajeng Gusti Purwa dihaturanan linggih saperkara mah hayang panggih Allah sono hayang ngobrol jeung hayang kitu ngarariung kitu babarengan
Damun sek aya patulapat alina jeung nagara urang mah asarineh we urang Antos bulan. sal sewe di nagara mah. Alse eta sonten keneh. Anu demo geus areureun rada tiis karasan tiis ceulih herang panon teh ya. Leres. Tah kaduana ti eta kaula teh ngahaturkeun nuhun kaki adi anu parantos nyaosan pangangkir di kaula. Sajabana ti eta kaula deuk ngahaturkeun pangajian anu saluhurna ka adi ka senopati ka aparatur nagara oge ka sajumlah masyarakat anu aya di dieu. Majengna nagara Gusti sawangsulna gitu anu parantos ngarojong anu nyingkilkeun baju leungeun kenca jeung katuhu nyaeta dina mangsa ngaronjatkeun dina sagala widang kagiatan eta bulan. anu aya patulapat alina jeung nagara teh Eta anu balarea alayan mentra supaya dironjatkeun we dina rupa hal pangabdian urang ka nagara jeung ka bangsa diestokeun paduka malihan masyarakat didinya mah belah tonggoheun masyarakat Serang mah tos nganuhungkeun ku sabab seueur proyek-proyek samodel air bersih. Kapan itu negara urang mah butuh sumber daya manusia anu berkualitas. Ya. Syukur. andalnya. Sok lebat temenan upami ninggal kana sementawis kayaan negara anu parantos sakieu harengheng ku dedengean pajajet ku deuleuan Laras. tah ayeuna mah ngareuyeukkeun we anu parantos ruksak mah urang babarengan urang hadean nya ayeuna mah urang pomean deui utamina dina ngadidik urang kalih atawa budak Laras. anu kedah ngadidik cinta karena lemah cailan gitu pulang Gusti. Kahiji cinta karena lemah cai, nu kadua cinta karena budaya urang sorangan. Laras. Margi katinggal ayeuna mah barudak teh. Ulinan baheula teh geus eueuh ayeuna mah. Gaya. Geus eueuh, geus lalungitan. Model engkrak tante Gaya. congklak tanu karitu marukan Main pangal. gatrik eta bakiak panggal sagala ayeuna mah geus diganti ayeuna mah Naon itu. eta ayeuna mah geus diganti ku PS ayeuna mah Mobil Legend komo ku FF teh mah itu kelan Gusti sok ronjatkeun sajabana tik itu kaula teh luar biasa menang kabingah teh Kiadi Gusti kulantaran si Nyai heuk kumaha atuh kabawakeun ku anak kaula teh begitu si Nyai Dewi Purbaningrum anu sasadna teh manehna mah parantos ngulik kana ilmu bab kamanusiaan ayeuna teh. beres Kabawakeun ka kaula teh kabawakeun sia. Santo. Malah loba lalaki anu kataji kapati-pati kagoda ku si Nyai loba anu kaedanan sia. kegelusan lana Oh, marukana. Nya, janda pirang janda marukana kumaha unggal poe ge sing salaleber pahade-hade kandaraan ayeuna mah. Parejeun menang. Aya aero segala aya Civic dina mobil mah. enek Ditabeh we klakson teh marukana tutot ngan si Nyai teh atuh ku acuh ku lalaki teh ngan tina kaacuhan si Nyai teh aing mah melang sia gitu heuh sieun teu bogoh ka lalaki oh lesbi teh geuning nya eta lesbi keur marah kan anu jadi kamelang teh eta ngan deui pati-pati kaula boga minantu hayang anu saluhureun kaula kaayaanana Sadarajat tami nama kula. nya sadarajat
nyalain piduit aing malain pati sumut naon sababna sabab bisi sangsara ditinggalkeun paes ya sok ka dituna budak ngan hiji-hijina Gusti anak semata golek ai jodoh mama kaulah nu Gusti kumaha kabogo murang kali we nyaeta nyaho aing ge nasib itu buka kabogoh di bidang kieu nya data uruk ku cinta wae hirup mah nyaeta loba nu nuturkeun bogoh mah ngan ka ditu mah amurasut nah gitu teu bareres ka ditu teh dangu gerak kencep matakan kasihan tak kitu aya mata udah kitu amurasut acak-acakan tepukuh gerak bogoh teh di masalah sabab mun bogoh hungkul mah wah kaharti meureunnan geus kudu dewasa ngaran-ngaran boga salaki mah nya semuhun tak kitu kiadi malah kaula mah kabita ninggal sejarah-sejarah make jeung nagara diayakeun pesta sayembara sagala wah bener zaman bareto sayembara bos lamun ka dieuna si nyai beuki loba bogoh nu daratangan dek disayembarakeun ku aing kiadi gimana pula keung bae kitu kiadi jadi jago sayembara tesawios kumaha sakirana ieu mah kumaha we si nyai aya nu bogoh ieu mah adik patih teh jadi jago sayembara di dinya teh sakirana si nyai aya nu ngahareupeun mah rek dipentes we tenaga jeung pikiran pikeun jodona si nyai mah urang sayembarakeun wayahna we maneh jadi jagona tih kira-kira sanggup Waduh kaning Gusti pupundening ati dina lersan ieu tadi oge ujung hingga kaedaran ku tanaga larapati oge kasanggakeun karasep lalajo gelut aing teh jeung sepak bola paling geus eta dua we hungkul olahraga teh lalajo naon da Smackdown karitu resep aing mah triple UFC nah Senopati bisa maneh kana main bola baru kan kuah bareto ge hancur tobros na jaring dina gawang bola teh wah ku bola sanes kaduruk mana karep we sia mah tah kitu kiadi mun si nyai menang jodoh rek 40 poe rek 40 peuting aing mah acarana hajat rek nanggap upacara adat aing mah wah lingkung sedina aya ngalengseran aing mah sok kabar lengser udah dia aya bosna ye sanajan aing boga anak awewe geus gede ge biasana sisingan mah pan sok dipake ku budak leutik benar aing mah ieu mah rek dipake ngawinkeun aing ku si nyai tah lain rek diabrak-abragan dina sisingaan dorna ditumpakeun ka sisingan lamun bisa mentong singa anu bohongan aing mah hayang nyaan aing mah singa teh halus ide teh Gusti sok moal mayar panayagan atuh mun kitu mah sarieun nah kunaon nya udah di dahar atuh panayagan teh ku singa teh meureun saweg imbal wacana tinggi barang nuju raos dina rasa kabungah manah putra istri gelis kawanti-wanti memang ieu teh putri tos kasohor kamamana kagelisanana Mustika Dewi Atanapi Purbaningrum gitu ieu utusan tinaga ras tina residor nami wasadaya para ulama naleun keuing ngabandal tempat-tempatna kang bina kitu aya wireh putra Prabu Duryodana kakasih Mandra Komara katarik katajipat
kapati-pati kapentang asmara gama ku ieu sang putri. Ingin. Sampurasun. Wah. Wah, kamu ya. Dayo Pak Cuk. Anak dayo. Dayo Pak Cuk. Caha. Kain Sampurasun. Ayo kamu, pek tukang. Rampes ka dieu we ka dieu. Wah, sahaya. Oh. Wah, kalau Tiastina dulu. Wah, masuk ke dia. Kapangkan. Wah. Sorale, asorale, wae sakali deui. Ratang ngademane umang gulingan rana. Wah, Wiwit ini layang rama. ayuan, ingalagan, sorale, asorale, wae sakali. Rampes pangersa. Sok we kadiekeun we pasukan deh. Wah, seurah di dia deh. Aswatama. Kula nu ngama. Kadieu. Majuan, mati-matian milari ridho pangeran. Diuk. Dadayu pada tumamu. Oke, budak mah di penggar. Sorale, sakali deui. Ratang ngademane umang gulingan rana. Manggulingan rana. Hariring lain nu kuring nu ngahariring lain nu kuring tapi anu maha wening. Halang lain nu urang tapi anu maha wening. Eling mangkailing rumingkang di bumi alam dharma. Ukur wawayangan wae anak wasasarnya lampah. Nafsu matak aduhung badan anu kekat tempuhan. Badan anu rembuk cukup sauyunan geuning kagem pangwangunan digarawe bebeungan elingnya
eling kanu magung puji syukur kayang widi salajengna para kiai wirah dirunya umara dicukupan kasih diri kusana sanu tunggal pulang Gusti Cek Agung tunggalna pulang Gusti eta kasomboro kasopanjang Cek Agung tresna dipayana sanamana sono-sononanya Cek Oji sono katepang dipangu disamsu pang barang udah ciruan entek dina tahanuna sanes sekarang kalakuan ulah sakamakna kuring mineng kaci julang kagagas salam kaliwat ayeuna dinengmu langit tetepang sok asa kasuatu disusu ada puju jauh di dan buangan ate langgel jantel montel bagahmu tanah Thank you.
marwata sutabina giri-giri Sakali sang dona dongkap ka nagara sang dona dongkap ka nagara tinggalna ka giri-giri ya giri-giri Berjuang di medan perang. sang Nalendra Prabu bingah ningali tamu sasatna ieu teh anu dikenal pisan nyaeta Resi Dorna anu kasohor ieu teh hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh nyaeta kagungan padepokan Jajar Sokalima ngandika Jol kastawa we kula. nah aduh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih sepuh ngahaturakeun sembah pangabapros Ari jalmi ngartos kula. nuhun angen nuhun nampi kana pambage ayeuna teh tuang putra tah leres ieu teh pun anak ieu teh si Aswatama Mung hiji-hijina ya teh sinunggal. hiji-hijina ieu teh Sinunggal teh. hiji we teh nambahan deui mang teh kaburu-kabur kabogohna Kulijeng tebang ataupun adik Aswatama nampi nuhun kula aturan rawuh sepuh nampi nger nampi dupi ieu teh patih kaula ieu teh aduh nuhun atuh nger nuhun nger garaganya urang di dieu nya aduh kalayan atuna rewas anu taya papadana ai kabingah makomo ulah teh ai bungahna di poe ieu teh kaula kasumpingan jalmi anu kasohor tuh dengekeun Aswatama dengekeun ku sia tah nepi ka nagara ieu ngaran kolot nah turutan ku sia teh sanajan hirup salalana salilana tapi ngereuh nikreuh mah dina bab usaha naon we sadaek-daek nya sabab bisa kasohor ka alus jalma teh nyaeta ku karyana ku gawena jalma mah itu turutan situ maha nah tuh mangkana ieu pasantren Jajar Sokalima teh teruskeun ku sia teh teruskeun Aswatama alhamdulillah angin kumaha kasepuhan di Jajar Sokalima mah ayeuna mah geus luar biasa canggihna geus kabina-bina canggihna teh parantos jadi pasantren modern ayeuna mah parantos sagala komputer jeung Android ayeuna mah internet oge parantos ortu duo ayeuna mah geus 4G ayeuna mah 5G malah ngalewatan Pentium 4 dina milenium ieu teh alhamdulillah atuh sae kitu cek Mang oge engke mah bilih ieu mah bilih bisi angger bade hubungan jeung emang teu kedah ka itu teu kedah dina internet www di dinya teh www dorna doclang di dinya teh kitu doclang.com leun kitu punten we mang teh beuki heureuy geus kolot teh salain beuki heureuy teh mang teh beuki udut ayeuna teh leres salajengna aya naon ieu teh sepuh kieu angen
Tapi punten mun jauh di juk-juk anggang di teang mang teh bilih ngaganggu waktu angger nuju sibuk dina ieu teh. Teu sawios sal sewe sareng punten we ieu teh bade rada lami ngobrol mang teh meureun nya lain teu apal mang teh kana tata cara etika namu tapi punten we ieu mah bilih lami ieu mang teh sabenerna mah kautus anu jadi perkawis di dieu teh saperkawisna baktos kasalira ti Anger Prabu Duryodana. Nuhun damang Sang Nalendra Prabu aya hibar Anger. Kadua perkawisna mang teh kapetok ku Sang Nalendra. Kumaha? Kieu. Wireh ayeuna teh Sang Nalendra teh gaduh putra pameget Sang Nalendra teh. Gaduh putra pameget Sang Nalendra. Laras ai kakasihna saha? Raden Mandra Komara. Sanes Raden Rapipatan sanes ieu mah. Nah, Raden Mandra Komara putra Sang Nalendra teh sasadna anu parantos remaja putra. Manehna mah nyaeta budak teh keur gering nangtung ngalang layung. Budak teh keur gering ngalang layung tegas sare perang teh tegas dahar. Si horeng si mana horeng budak teh keur kasarang banyak dibirahi. Sanes kumulian tapi kutuan putri kukituna manawit tuang putri taacan kagungan bebene putra Nalendra di Hastina bade ngaleleheungkeun ka tuang putri manawi bahan katampi nyanggakeun sabda ningali di luar potongan emas picis kumarincing ingkang cumanten nah kinten-kintenna taacan kagungan bebene eta tuang putri mangtek kapetong ngadugikeun amanat Nalendra itu kayangan mangga begitu nanyongkeun walaran anu pasti upami ditampi yang lamar ieu mah langsung deui ngabantukan kitu manawi teh bade ngalamar bade naroskeun kinten-kinten ditampi pami ditampi ayeuna bakal ngawantun utusan maksud ngabantu panganten pamegetna. Tah itu bari urang ayakeun we sakalian pertikahan di dieu teh meureun. Urang walimahan di dieu geura. Nya malihan waktos teh ayeuna. Kana rezeki ieu waktos teh ayeuna teh. Kitu cek mang oge. Kumaha kinten-kinten Anger ieu tuang putri teh bade dipilaleheungkeun. Ulah nun Gusti. Bagja kasepuhan kaula teh ieu teh bungah anu luar biasa mun dibandingkeun jeung gunung mah gede keneh ka bungah kaula. Komo deui pibesaneun mah jalmi. Wah. Raja berat beunghar brodi juru brodi pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duitnya. Sami jelema jeung urang dieu mah. Pokona mah tuang putri jeung pun incu mah bakal disebut bebelahan terong.
Adu manis nih cek mang oge. Ah eta mah jauh atuh. Pada wajah eta mah bodor buta atuh. Pada wajah itu nama kitu. Jadi kumaha angger ai kangge kaula mah teh teuing teu naon mangga teh teuing. Pek kaula mangga bagja pisan kaula Bungah nu aya. Nanging ieu teh parantos tapi punten ieu teh. Kumaha angger? Kaula teh parantos janji ieu teh. Tos ngajangjikeun sareng ieu Ki Pati. Kumaha? Jadi pati-pati kaula boga mantu ge nyeta hayang ka jelema anu bisa ngelehkeun patih kaula. Kitu nya. Ieu anu parantos direncanakeun ku kaula teh. Jadi saha anu bisa ngelehkeun ieu patih pun adi ieu nembe bakal diangkat ku kaula jadi mantu kaula. Aswat ama Ulah. kumaha? Atuh we ama. Nah tos teh. Etang-etang becakan ilmu nu kamari teh adi. Kitu alus tah kitu lalaki ngaranna. Lalaki nu kitu teh. Ulah leutik buri anak pandita mah. Nying hareupna naon oge. Kahareup pokona mah. Tembongkeun dada teh, tembongkeun dada teh. Pan kitu ini dadaku mana dadamu. Lalaki tangarana. Jadi maksud nama saha anu bisa ngelehkeun ieu patih bakal jadi mantu kaula. Hor. Dan teu dicandak atuh naon karana teh calon panganten lalakina. Kumaha ieu mun diwakilan kumaha? Diwakilan gelutna diwakilan. Oh, biasa mangga. Beres tam tembongkeun anak pandita mah. Ulah kecing anak pandita mah. Sanajan aya kareta api lempang ge terus we jalan. Malah nu ruksak mah ulah urangna tapi kareta apina nu kudu runtuh eta lalaki ngaranna. Atuh nuhun upami kitu mah. Ieu teh bade ngawitan iraha sayembara teh. Ayeuna ge tiasa mangga. Di dinya we di alun-alun. Mohon. Tapi panuhun kumaha ngel? Bot di pihak kaula, bot di pihak salira di mana aya nu eleh ulah dendam. Oh moal kicara nama moal mangge. Nah ieu teh kedah ngangge waragat, teu kudu teu kedah waragat mah. Tong disebut raja beunghar mun teu diwaragadan ku kaula. Ieu mah urang nyeun acara dadakan ge. Beres atuh. Bade sabaraha hiji kiteun-kiteun anu daftar ieu. Oh henteu hiji heula we, hiji heula we, tapi mun misal namun eleh pasti misalnya hiji eleh pasti udah daftar teh rada kurang. Nya teh da biasa urang astina mah gara-gara desungut. Gara desungut. Oh mangga upami kitu wae. Tah kitu we rupina kumaha Ki Pati sanggup? Mangga nyanggakeun kula Gusti. Nyanggakeun sadaya-daya. Kudu kitu jadi patih mah. Tanggung jawab ngaranna. Ulah. Hoyong ninggal ai putrina nu mana? Ulah waka ditembongkeun. Ulah waka. Eraan si Nyai mah eraan. Manehna mah. Ningali ka jelema teh ngeluh we ngeluh nya nama. Eta mah cek urang Jakarta mah pasar kemaluannya. Nya isinan cek urang dieu mah. Sae tuangen sae. Urang ngawitan bade di alun-alun ya teh tempatna Di alun-alun mangga. tah kitu geuning tam. Mangga ama
Kurang teh ngariung heula kira-kira saha nu bade daftar ngawakilan ieu sayembara ieu mah ya. Tembongkeun kawani teh Aswatama. Lamun kawani ditembongkeun bisa jadi eta putri bogona ka Aswatama. Buat teuing jodoh Aswatama ieu teh. Mudah-mudahan we atuh ama ah. Atuh mun sia teh daek ku aing atuh putrina bae. Sia mah tuh ama tos sepuh aya kene nafsu marukana. Ya tama aki-aki super tuh dah. Normal kene aing ka nafsu mah sia teh. Aing ngomong sia Aswatama Aki-aki super ya. nganggap lemah we ka aing teh. Gede kene aing ka nafsu teh sia teh. Marukana kumaha eta ngomong. Paingan atuh tadi asa meuni naon sia naon? Hah? Bieu anu dagang rada mencrang ge meuni teu ngicep-ngicep siga indung maneh sia teh. Mangga atuh angger. Mangga sok aing. Di kantor aing. Mangga. Gening ieu teh kadah ngariung heula kangge ngabentuk panitia satempatna. Entong. Lila, tugaskeun we keamanan ayeuna ha. Sakitu menta supaya ngadahar heula maneh patih endog hayam jeung seprit. Supaya kuat balur tah leungeun teh kuci mande. Awas ya teh di balur mah. Jeung seprit mandog bebek. Jeung seprit ngaing percaya eta kana kasaktian. Mangga paduka mangga diestekeun paduka. Ngahajah hiburan mah hese aing teh. Geus heubeul aing teh nempo nu gelut. Nah percaya patih bakal sakti mandraguna nyai anu geulis ieu ama nong. Patih nuhun Gusti. Sok kita siapkeun usianya.
Nah, kapalai raja teh. Duh. Ai teh diguguh mah, da kumaha lawora. Kade cebaan kade. Ki Adi. Rod. Adieu. Putri Arum Tunjung jatuh ke hutan tak bawa tawar hendak bulan Rod. Diuk lah diuk. warga seni Padalangan berecong jantan juru panarangan atau jadi kewajiban Sangkang wujud harapan makmur di Bapak Dewan ini kadiwan pajuan mati-matian karenanya Bapak Dewan ini nu berehan keadilan hari rilang kumaha dong Bapak Dewan Edi Bapak Dewan hari Nabi keiling Ari cek aji anu berehan aya ujung halang Nabi kalang keningan Sobi Bapak Pak Dewan Dewan Edi dari anu Sobi halang Nabi kalang Sariki kedajeng harati Pak Dewan Edi dari anu bakar sarengkap rejeng pikiran kurang kedang hati-hati gerak Pak Dewan Edi dari anu bakar tiang udah sabaran ampun Bapak Padil Bapakku disusul dapuku jauh Pak Dewan Edi dari anu mangan rek di tengah ngomong Bapak Dewan dilangsungkan Bapak Dewan mantak bingung mana Pak Dewan mana kesini dong Pak Dewan Edi dari anu mangan haturan kapek Ibu Dewan Pak Dewan Edi Ibu Dewan Ibu Dewan mangga urang sasareng Bapak Dewan Ibu Dewan Ibu Dewan Edi deui Ibu Dewan wajangkeun Ibu Dewan seni kagungan tuturunan Ibu Dewan warisan karuhun urang seni lain gawe nikah Ibu Dewan Edi deui anu mangan tapi pikir nyapri putih
Apa dewa diri deui sinari